Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa dipatepang sareng simkuring nyaeta PB Kenia dina warta Sunda. Pamirsa, dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan kabakaran pabrik pangolahan kai PT Alba kawasan Berserikat Nusantara anu tempatna di wilayah Bojonggmengger, Ciamis. PT Alba Kawasan Berserikat Nusantara anu mangrupikeun pabrik pangolahan kai di Desa Bojonggmengger, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, ngarandapan kebakaran hebat dina dinten Salasa kaping 15 Agustus 2023. Pabrik pangolahan kai panggedena di Ciamis kabakaran. Sanaos petugas ngalungsurkeun 7 unit mobil pemadam kebakaran, namun seuneu hese dipareman kusabab angin ngagelebuk sareng seueurna bahan-bahan anu gampang kadut. Nurutkeun informasi anu dikenging, kabakaran di pabrik kai eta kajadianna jam 8 beurang. Kabakaran di PT Alba Kawasan Berserikat Nusantara dipikanyaho mimitina mucunghul dina bagian gudang penyimpanan kai. Lobana bahan kai garing sareng ayana angin nyebabkeun seuneu gancang nyerempet ka bagian nu sejen. Kanggo mareman seuneu, petugas pemadam kebakaran ngirimkeun 7 unit mobil pemadam kebakaran. Namun, kaayaan seuneu anu tos ageng nyebabkeun patugas heseun maremanana. Dina kajadian ieu teu aya korban jiwa. Samentara eta, Kapolsek Cijeunjing, Ajun Komisaris Polisi Alan Dahlan nyarioskeun yen kabakaran di pabrik pangolahan kai PT Kawasan Berserikat Nusantara eta diduga mimitina tina percikan seuneu anu lagrag kana limbah serbuk gergaji. Ajun Komisaris Polisi Alan nyarioskeun deui pihakna nuju menyelidiki penyebab mimiti pabrik ieu kabakaran. Kepala Desa Bojonggmengger, Eman Sulaiman nyarioskeun karugian anu ditanggung ku pabrik alatan kahuruan diperkirakeun mencapai miliaran rupiah. Pamirsa, cekap sakitu wae warta singkat anu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kahilapan tina cariosan simkuring. Simkuring amit mundur amit mungkur paratos rengse ngadugikeun warta Sunda. Hapunten anu kasuhun bila aya basa nu teu luyu rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.